Dulu para hadirin bareto ieu korupsi ngen partai hiji doang. Nu korupsi ngen sapartai doang. Ayeuna masya Allah kabeh partai korupsi. Terpercaya ulin ka Bandung tuh di Sukamiskin ketua partai ieu aya di dinya, ketua partai anu aya di dinya, ketua partai ieu kabeh partai korupsi. Benar? Insyaallah. Bareto mah anu nepotisme teh keluarga si eta doang. Ayeuna mah masya Allah rame-rame nepotisme. Nyawa nepotisme. Tah sia lamun balik ka imah di dapur aya wadah sendok. Tah nu aya cucukan eta ngaranna sendok garpu. Lain nepotisme. Ternyata semakin hari kian kemari pemimpin Indonesia lain mah mungkin bagus kalah mungkin buruk, lain mah mungkin bagus kalah mungkin hancur. Kudu nama dipimpin teh ku kiai, bareto karak oge aya naik kiai, karak esa tahun 2 tahun panditan luar diusir. Masya Allah para hadirin, kiai gede eta bapakna kiai, akina kiai. Jelema bener bari kiai kulantaran Indonesia na kotor teu bisa narima jelema anu bener. Maka kunaon ti dieu ieu lah anu penting ku urang dipelajari. Ternyata Indonesia lain berarti pemimpinna buruk ku urang lantas ditebang. Ternyata terbukti bareto Soeharto diragageun buktina teu mungkin hade. Gus Dur digubrageun buktina teu mungkin hade. Naon atuh? Maka ti dieu sim kuring ngajak. Balik urang kana firman Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Lamun teh penduduk suatu kampung jelemakna geus balalager sararoleh, maka cek Allah kami bakal mukakeun pintu kabarokahan ti langit, termasuk pintu barokah nyaeta Indonesia dibere pemimpin anu hade, dibere pemimpin anu jadi berangkat ti handa. Ayeuna kuring rek nanya, lamun aya tangkal buah geus gede tapi itu dari buahan bae, cuk syariat kolot kadek tak makin bedog dicacagan lin bari carekan ketrek-ketrek awas ya lamun tahun hari tebuahan deui dituar ku aing pan resep eta ngomong jeung tangkal. Bahkan sekali dipunten palurah tapi nanya putra ketrek ayo sia gera buahan lamun teu buahan ku aing rek dijadikeun tetep palurah. Gera buahan mun teu buahan ku aing rek dijadikeun tetep palurah. 3 kali dibacanya. Sebab pangembung-embungna lamun tangkal kayu dijadikeun tetep palu. Kunaon sebabna? Sieun ka malaikatna. Lurah disadeng. Aing lurah di dieu mah insyaallah aman. Apakah tangkal ieu bakal buahan? Moal. Kumaha atuh supaya buahan? Apakah kurang ditebang dahana? Lain. Ketika ayeuna tangkal buah tedaikeun buahan dipiteskeun dahana, belum tentu dahan anu timbul bakal ngajadikeun buah deui. Ternyata lamun memang tadina moal buahan hese. Kumaha carana supaya tangkal buahan? Datang ka leuweuliang meuli surubuk, kurupuk tah Korea dihandapkeunna. Akarna kurang disurubuk, maka lamun akarna disurubuk insyaallah engke bakal timbul pucuk anu bakal ngajadikeun kembang, beres kembang bakal jadi kitu para hadirin. Lain presiden kudu didemo dieureunkeun ku urang lain, aya nu demona teu salat acan pan kana ditulis turunkan Jokowi, unyuk siana gitu sholat asar, itu sholat johor, rekumaha Allah nurunkan barokah. Nah, lamun teh jelema nu menta kituna jelema teu sok. Kumaha tuh ye? Wajar para hadirin. Lamun Indonesia pemimpinna rada boloon,
Menteri Negara Roblok DPR nate aleuceun wajar. Kunaon sebabna kalakuan rakyatna ge geus teu bener. Uring rek nanya di urang di Indonesia loba nu mabok loba. Nu mabokna umat Islam, nu dagangna tuh geuninganan. Nu dagang birna jelema Islam, nu balanjana ge urang Islam, nu mabokna ge urang jablaina. Nu ngajablaina mamang sia eta. Oh cenah ieu mah jabla lagi jabla syariah. Kumaha kitu jabla syariah? Beda dina kutangna aya cap qul huwallahu ahad. Masyaallah. Jadi para hadirin ningali akhlak jeung kelakuan orang Indonesia. Jangankan di level luhur, di level handap suap menyuap geus jadi tradisi. Galak di masjid ngomong ulah suap, teu meunang nyogok, begitu balik we ti pangajian ditewak ku polisi, helm teu make, STNK teu dibawa, SIM teu boga, ditewak ku razia polisi. Ngomongna kumaha? Pak, damai aja deh 50.000. Dieu mah di masjid galak ulah korup, teu meunang suap menyuap. Begitu manehna we nu kajadian, damai aja Pak, pan juri kita. Makana para hadirin, lamun urang bener hayang ngabenerkeun anu di luhur, nu di luhur hayang hebat, didik di handap keneh, bina di handap keneh. Ulah ngomong-ngomong pejabat supaya hebat, tapi anak-anak urang teu dipasantrenkeun. Ulah ngomong-ngomong ayeuna kritik pedas ka pemerintah, tapi boga dulur teu dipasantrenkeun. Kunaon sebabna? Rek kumaha ayeuna boga presiden anu ahli agama, rek kumaha urang boga DPR anu cinta kana agama, sementara ti ayeuna urang teu nyieun generasi ahli agama. Pasantrenkeun anak, boga incu pasantrenkeun. Kunaon sebabna? Lamun jelema geus bisa, lamun jelema geus daek masantren, minimal bakal cinta kana ilmu agama, bakal paham kana ilmu agama. Resep para hadirin, lamun di dieu nya palurahna jadi presiden, pan resep jam sakieu masih hadir di pengajian, pan resep ieu balik video atuh pan nyimpang kana ngora. Hidup ngora pan itu Ustad Didi ngora kene. Lurah teu nyandung cilaka repot. Oh kawani. Oh kawani. Kudu amal lurah anapun ali lurah pasyurri tolahu alal itlaq disyaratkeun mutlak bagi lurah kudu kawin deui. Anu kawin deui ajakan aing. Sionon. Bohong Pak Lurah, ulah dianggap lalagan. Mampang mumpung ih geus jadi lurah mah hese. Bohong Pak Lurah, bohong masih aya pamajikanana. Maka para hadirin, lamun ayeuna urang bener anak dididik diasupkeun ka pasantren, memeh subuh geus dihudangkeun ku pengurusna, diajak salat berjamaah subuh jeung kiayina. Beres berjamaah subuh wiridan kabeh. Kan anak bapak mah lamun masantren eta wiridan tos salat nepikeun ka anggeus. Persis seperti bapak nalit. Ayo bapak nama datang ke masjid, beres assalamualaikum, assalamualaikum langsung untap indik di tukang geus nangtung nancan. Lamun di tukang nangtung ya Allahumma lantas jalan. Biasa we untap intik ngarang bapak-bapak pala linter. Ngaji di masjid kudu jangan pertama naon? Tembok. Jang naon? Paranti nyaran. Hese kuring lamun tiap ngaji di masjid, pengajian di masjid pasti eta nguri. Mun teu dina tembok pasti kana tihang. Kunaon? Jadi canggih kabeh. Ai kitu atuh eta naikna ieu unggal peuting. Heukeur ngorakna cicing sia mah moal nyaho.
pan sia gede kieu ladang cangkeng eta. Asal anak bapak di pondok berjamaah sholat jeung guruna, kemudian wiridan nepikeun kaberes, guruna nu ngadoa, anak bapak nu amin. Doa seorang kiai diaminan ku murid-muridna anu barana sih hatena saeutik dosana nu dioakan didinya. Pertama, dihampura dosa kami. Nomor kedua, dihampura dosa ayah dan ibu kami. Bapak di imah tekudu minta hampura, cukup boga anak rumah santren unggal waktu ayah nu ngadoakeun bapak dosana dihampura. Amin ya robbal. Siap ya siap. Pala santrenkeun anak urang mah rumasa kana dosa teh langganan. Heuh, bahkan geus boga kartu member sagala. Komo ibu-ibu tuh datang ke pengajian, ngaji nama 15 menit, ngobrolna wajah. Lu diobrolkeun teh si euceuk eta deui, si ibu anu deui. Beda tiung doang, rame. Aing mah kunaon make kieu eta cenah sok beda ti kamu cenah ieu masya Allah. Nyaho cenah aing buru-buru tadi. Eta mah ribuh eta. Jam 2 janjian, ayo metis di imah kami. Metis judul nama. Ayo si nama ngomongkeun Mbak. Dibere covid ku Allah teu meunang aya kerumunan, nyen grup WA. Dina grup WA ngomongkeun batur. Masalah. Can stiker macam-macam. Aya nu stiker jelema beungeutna hideung. Masalah. Aya kabar berita batur maot make stiker innalillahi wa inna ilaihi. Emang nu kitu bakal diijabah. Cek malaikat teh, hei, ari hayang si itu dihampura ngadoa ku letah maneh. Ari ku stiker mah eueuh ti dituna doa ku seti. Ngadoa para hadirin ya Allah. Ramai deui dina stiker. Aya misalkeun batur ka sawah labu karak gambar suri. Wah. Mungkin dia, mungkin teu euceun. Loba stiker anu ngararaco. Bahkan stiker aya jelema keur ngabawa kebo. Aya wae na HP disimpen. Ngaja aing jangan gawe anu hideung mu tadi. Teu sadar para hadirin, lamun urang boga anak nu masantren horenganan unggal poe aya nu ngiriman doa ka almarhum guru sareng lanceuk simkuring Abi Hodam, Kang Haji Hodam Boreto Kergering. Geus kitu kumaha ngomong hayang dibawa ka majelis pusaka, hayang berjamaah jeung santri salat kemudian riyadhah. Beres riyadhah para hadirin. Geus kitu kumaha eta almarhum nyokot sapeker dibikeun ka santri. Ayo sekarang kamu yang doa, abi yang amin. Santri nu ngadoa dibimbing doana 1, 2, 3 doa, diambil lagi mikna pindahkeun ka gigireunana. Yo sekarang kamu yang doa, abi yang amin. Kamu yang doa, abi yang amin. 10 santri dipilih, manehna titah ngadoa, Kang Haji Hodam nu ngaaminan. Ieu nandakeun bahwa doa seorang santri akan cepat diijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Boga santri sarua jeung boga emas. Ibu bapak cicing di imah anak nu badoakeun. Makana simkuring lamun aya santri torojo, Kang Haji bade izin heula uwi. Rek naon sia balik? Emak teu damang. Oh. Ai sia dokter lain. Haju ai sia bisa ngajampe. Henteu. Ngajedog jurig di kobong ai kitu. Rek naon sia balik? Ngubaran teu bisa da lain dokter, ngajampe teu bisa doa na acan. Enggeus mending cicing di kobong, guru sia doa sia aminan daan ka imah.
Da ieu mah balik boro-boro naon cek paparangsa teh bener. Cenah emak teu damang. Jadi kumaha emak naroskeun wae. Gundam oge nyebutkeun nami abdi. Masyaallah lebay. Begitu balik ka imah boro-boro urusan emakna. Isuk-isuk ngamuk mana naon eta budak masalah hayang nyarap jeung nasi goreng. Ujungna emakna nu gering nyieun nasi goreng. Asal cicing dikobong doakeun we sebab naon doa seorang santri adalah doa seorang mujahid. Doa ketika santri ngadoa teu beda seperti jelema anu berangkat perang ngadoa tereh kana diijabahi. Begitupun para bapak engke di poe kiamat panas panon poe 3 bari deukeut panas luar biasa jelema didinya geus teu make sendal-sendal acan sateranjang kabehan. Makana bapak lamun hayang nyaho Dewi Persikos kumaha engke lah ayeuna kanjok bota layu. Begitu panas tapi kunaon di luhur aya ngararapung saung tenda kamar anu begitu indahna di jerona katingali da sebab memang tembus pandang katingali aya jelema keur kieu bari kipas loba kadaharan loba minuman suasana sejuk naon eta ngaranna zillun min zilalillah iuh-iuhan ti Gusti Allah. Siapa orang yang akan dapat itu? Di antaranya wasabun nasafi ibadatillah, budak ngora kene ABG tapi geus rajin ibadah ka Allah. Saha nu kitu? Santri. Saur Kangjeng Rasul dina hiji hadis riwayatna ti Imam Muawiyah. Siapa orang anu man kharaja fi talabil ilmi jelema kaluar ti imahna berangkat ka pondok tujuan rek neangan ilmu kana fi sabilillah maka eta jelema geus dihitung jihad fi sabilillah hatta yarji'a nepikeun ka balik. Jadi para bapak ngaran-ngaran santri cicing dikobong mane dihitung ibadah wae ku Allah. Kajun teuing teu keur ibadah. Begitu begitu santri ngaji ditulis ibadah, beres ngaji santri ditulis ibadah. Padahal di tempo eta santri keur ngarobrol jeung babaturanana ibadah wae santri mah ngobrol ge. Keur gagaro ibadah gagaro lagi. Santri teh ya teu gagaro mah lain santri. Makana hese sagaul-gaul kumaha ai mantan santri mah. Ulin misalkeun ka ditu tuh. Ka mana CCM? Nyawa CCM. Cawangan. Ciampea. Anak-anak gaul kararumpul kabeh. Eta santri dangdanan geus teu make kopea. Make kameja, make lepis keren we pokona mah. Meleng we saeutik gagaro. Santri lurah ketika ieu kadang-kadang aya gagaroken. Santri. Nomor kedua santri mah naon? Sok ngorong di tempat umum biasa. Nyaho keur rame. Oh, di sini. Kabeungeut lurah eta kolong. Santri mah ngorong ge ibadah deuleu. Santri ngaji ibadah, santri nyeuseuh ibadah, santri masak oge ibadah. Sanungtung can balik ka imahna dihitung ibadah wae ku Allah. Rek iraha ibu boga anak ahli ibadah ayeuna saatna anterkeun anak ka pasantren. Alhamdulillah. Nomor terakhir bahwa aya hiji jelema lamun manehna asup ka surga bakal mawa tiluan. Siapa itu? Anak ibu lamun asup ka surga. Satu, wa man sholaha min abaihim, mak bapakna dikasurgakeun ku Allah. Amin. Wa azwajihim, pamajikanana atawa salakina ge bakal diasupkeun ka surga ku Allah. Nomor katilu wa dzurriyyatihim, anak katurunana oge bakal kasur insya
cetak ku ibu anak supaya aya nu jadi ulama hiji, ece boga anak opat wayahna hiji mah kudu aya nu jadi ustad, bapak boga anak 5 wayahna hiji mah kudu aya nu jadi ustad. Rek saha anu bakal ngimaman salat jenazah urang lamun lain anak urang? Sebuah aib besar bagi seorang mayat ketika manehna disolatkeun ditinggali ku kabehan ternyata nu nyolatkeun teh lain anakna. Malu besar di antara para mayat teh. Cetak ti ayeuna anak minimal hiji kudu aya nu jadi ustad, teu jadi ustad atuh jadi kiai. Munahan jadi kiai mah wayahna urjuna anakna awewe kabeh nyieun deui. Geus teu kuateun pamajikan, neangan deui beres. Anak awewe kabeh bisa neangan santri kawinkeun jeung anak urang, bahkan eta leuwih tereh boga anak kiai. Itu makana para hadirin, ketika orang boga anak soleh, ketika orang boga anak berilmu, ieu sebuah aset berharga pikeun urang. Ieu anu jadi realita nu sabenerna pikeun ngeusi urang kamerdekaan Indonesia bareng-bareng resep lamun teh sakecamatan kabeh barudak ngorana malah santren, kabeh nu ngorana jadi santri, kabeh nu ngorana barisan ngaji. Nu kieu disebutna anna ahlal qura amanu wattaqau. Sadesa we yeuh, sadesa we yeuh kabeh salantri pan insyaallah lurahna ge jadi lurah santri. Alhamdulillah gedung di dia malulah nage santri, masya Allah bari sieun ge ka pamajikan. Hampura ka urang putus ya. Maka para hadirin, kesimpulan tina pembicaraan abdi anu ieu yen kemerdekaan Indonesia kudu dieusi ku urang. Dengan isi apa? Dengan isi peristiwa bulan Muharram nyaheta hijrahna urang. 1 hijrah arah akhlak urang, nomor kedua ngahijrahkeun pendidikan anak urang. Ulah malulu dina sakola formal wae sementara didikan agama ku urang pati diabaikeun. Mudah-mudahan urang nu hadir sadayana di dieu dibere hidayah jeung taufik, dibere kakuatan jeung kasabaran. Anak-anak urang oge sing jadi anak-anak anu ahli ilmu, anak ahli agama, insya amin ya robbal. Sakitu wae pisim kuring hampura kasadayana leresna ti Gusti Allah. Salah nama paling getimang muhtadin. Allahu waliyut taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.